Ya lo, sirik abi ningal batur bobogohan. Dunia tiasa milik buahan we meureun. Jomblo mangararon trak ya nama. Cuma merengaran ones abdi singal di. Jadi kan abi kabawakan jomblo. Koyong abi ya Allah, gaduh kabogo. Boy Ones, keral maneh. Adon ngalamun tengah poe reng-rengan kieu. Maneh teh ditok ngareruas wae. Apa meureun maneh teh urang tengah jomblo. Udah geus kudu dipanggil sebagai jomblo ti lahir ge. Cik atuh pangneangankeun jodoh me urang bisa malam mingguan me siga batur. Apa teh maneh biro jodoh? Aya biro jodoh ayeuna di kampungan teh kacida pisan. Kira aku aya bira jodoh zaman kiwari. Ya tuh meuni kota apal maneh aya nu kitu. Mungkin ke kurang jelaskeun. Balikeun we eta mah. Ieu ari hirup kajono batur mah ulin jeung kabogoh. Abi mah ulin teh jeung gagang sapu deui. Tapi iraha abi ieu nunguan jomblo. Angger we jadi jomblo waktu. Jumlawati, mangan gegerowokan aku batur. Mari kita balanya ke warung Cumanaro. Tutah hayo. Ya, iya bukuna. Ayo duitna mana? Haduh, hello. Warung Cumanaro geus narima duit cash. Terus kunaon? Bawa ATM. Bikeun ka Cumanaro. Mana ATM-na? Ya. Meuli sayuran ge meuni kudu make ATM. Cumanaro. Iya. Ieu teh si emak. Urang mah geus nyaho balanya di manehna. Naon kitu? Ya. Tahu. Ah, tere. Geus panis nyaho bieu ge. Terenya naon atuh? Ya mangga. Ih, Onis. Tuh kan jadi sayuran abi. Amura lu kok mau nyari ka si emak. Ampura kaya. Hampura. Mane mah tiba heula leuwih kayak tapi kasebeun we. Kopi karesepeunana. Urang resep ke maneh. Urang ge geuleuh ka mana tiba heula. Cumanaro meser saledrina 2 beungkeut. Manya kok sale dihungkul cewek Elizabeth. Ya wios atuh mah abi bari meser naon mah. Ya, tadi kok. $3. Mahal. Wios atuh naon da abi nu dagang. Teu bisa kurang. Henteu. Yuk. ATM na oge kudu trace hungkul Ya ningan. wios atuh. Mani asa ai. Hanya urang tiba heula teh deukeut ngewa-ngewat deui ka si Wati. Dipikir-pikir salah naon? Masalah naon? Ditilik-tilik mah si Wati teh nya geulis, ayu. Naha atuh urang teh bet teu boga kahayang ka manehna. Naon ka dieu? Sebenarnya abi teh
Raden. Naon? Atau mati nama namanya jujur ya. Jujur abi teh no pas pertama papangi Pak Amprok di jalan teh aya kaingetan di bumi teh itu ka Wanti teh. Nah hanya anu dipikirkan jeung nu dibayangkan ku si Ones bet bisa sarua jeung pamikiran bayangan abi. Jadi abi teh bogoh ka Wanti. Kumaha? Ones bogoh kawati. Kan bahasa Pak Amprok teh, Ones teh ngomong kawati bahwa Ones teh geuleuh kawati teh. Nah, ayeuna jadi bogoh. Sebenarnya abi teh nyaah bogoh pikir kebayang-bayang Terus abi teh kurang jadi ini ada salaras nama abi-abi kayu perasaan ka Ones teh. Tapi abi teh istri sejak sama hokteunana. pas abi diungkapkeun. Jadi ayeuna teh Wanti narima abi teu. Nya abi nampi Ones. Arurang teh teu jomblo teh ya tuh. Nya arurang oge teh Ones teh. Nyata drama Sunda di kelompok abdi nyata kelompok 2 anu judulna Jomblo Kabelan anu diperankeun ku Dimas Juli Andi yang awal saya anak biasa musik kuring diperankeun hapunten kabudaya kalopatan pilih aya karyosan anu kirang merenah dina peran ieu hapunten.